orang ngaronyo ka rombongan pintuan. Ngenah-ngenah nih gendangan aja. Pinter banget junior lengkungna pentesan awenan itu. Taruh pihak dakaona Meneh ngagarolong we surat sinen. si meluyu sabiru rumah si meluyu sabiru rumah Otang pinter banget sosoi ngomongna pentesan anak aloba. Maju setengah eling. Coba bari setengah eling si Riki dan Jatiki sekali deh ya. Timuku Orang sana mesti kerontokan. Kulit mata teh. Ah, tidak. Ya, lain masa tarotok-tok. Bukan benang. Oh, cekanya lain tarotok-tok. Cekanya ya. Kan berkoy lain. Aja boleh yo. Saya tukang bendangan. Lain gitu kan aing kesel ya. Aing kadang-kadang cek aing kita. Oh lain. Cek aing kecil. Lain gitu, Bos. Cek eta. Oh, aku tidak boleh cek ini. Nyepir aku aing mau kasih lain gitu cek ini. Ini si orang yang tadi ngajar dong. Lain gitu, Bos, cek ini. Iya, cek ini. Ngajar dong, Rai, kan kecil, Rai. Oh, bahasa Arabnya betul, Rai. Iya, lain gitu. Aing cek ini sih. Oh, cek ini lain. Bisa menggarang-garang aing cek ini. Oh, nyawa ayam kolot. Ayam mah, ayam apa? Jamaah. Tukang gendang. Saya tadi mau ya, alah. Aing belum kowe cara bisa kepet nih, dong. Gus. Silakan. Gus. Anu aing. Masuk Allah. Masuk aing. Masuk.
Mana luar mana jero sih celana aing. Terus beneran panen kene. Aing karek ngarungan beas. Oh, karek kan bikin celana aing. Nya pinu ieu teh celana pada sakintal. Pake rakana. Budak malah. Celana aing nyokos karet. Aing tahun ini dapat nyantai di bangku bawa mendidinya dagang lotek. Aing inget wae tahun kemarin mah dagang lotek. Aing kok bijah manjang di dia. Balik menang 8 kali bolak-balik mah. Ngajak teuing. Nyantai lah atuh Agus. Oh di jembreng. Nah, lamun geus disuai punggung raga sisaat teh barkeun. Atuh sia kolot-kolot sebut teh hideung dambung geus kolot. Atuh kumaha mangkat mah aing. Nah, gitu nagok. Bari di jembreng apa ketepona gede. Di yang celana. Nah. Kita budak bolong ya. Itu bos langsung we nya. Nah, wah. Siapa kana ocon ah. Emang celana aing jerami siung, Bos. Ini kuat dilepa. Eta budak telus panjang teh. Saya minum gede banget celana aing, Bos. Aing ngomong kayak gini, goblok. Mangkuk kok aing minum. Gede. Saya celana aing yang mah saya digobotkeun ongkoh. Oh, celana. Cuma burut kene sia celana aing ngadat sia. Celana mah ada. Minum. Memang mana kuat lama sebanyak mah. Berapa kek? Banyak pada mana kok? Ini. Siapa bakal si Wahab? Cara menang ini siapa sih itu masuk bola? Di talian sebelah. Menang ah bola. Oke. Agus, celana aing mun pulpus kieu. Celana sepok pas ini. Wah, gede kan Bos. Saya mau pakai celana masuk itu sebelah-sebelah. Mandi bola, yang mana ke celana yang itu. Heeh, ayo lah gini kan. Nah, aing make celana kumaha sih? Sebodoh. Nya. Hah? Oh, sebodoh siar gitu sih, punya kaca. Ieu masalahnya. Ada masalah tolong. Salah. Coba teuing. Murah sih. Bos. Oh. Siar sholat. Sholat.
Kuliah tadi aman. Jadi salah apa jadi salah? Salah salah. Salah. Aku salah, salah siapa kai? Kan salah. Gitu jadinya dibalik ada dibalik. Balik di mana? Nya. Mati. Tanyakeun ka bae yang dibalik. Nyai anak boy. Mutipitnya. Lain si boy sih man kieu. Non. Si Mondi. Oh, nya Mondi mah rada kasep bodas di kan motoran gede. Kasep bodas di mana? Di kan sinetron. Monyong dikit. Kita mah anak bakong. Ya, bos. Ah, Aing ngomong cuma. Nah, jelema mah kos kieu sopan. Yang punya kesopanan. emang sia. Kamu itu mana ya? Jadi orang kieu. Ya, Orang kan selama dewa. kemarin teh kan. Tah, jangan ngomong bos dia. Nyamona jadi budak kita masokan emang sia kabeh tuh hal datang untuk ampiling. Teka budang, teka kolotnya. Kemana di? Dewa. Siapa datang balik ke mana-mana ayam itu gaplok ditampiling. Posisinya maksopan dak eta. Ah, gone ah. Jadi kieu, Gus. Nah, orang teh kan tua. Salaman dewa. Ah. Kemana ya? Cengar, apa cengar sih ya? Cengar-cengir lain cengar-cengar Oh, Jawa ada, tai. Salaman. Asup deui, selaman deui keluar. Aya dipegat. Reka mana? Eta budak mah tanya dulu kai. Tanya nu bener ku sia. Gimana apa sih ya? Keluar ka jero, selaman. Angkat deui dipegat. Ayeuna arek nanya ya, arek ka mana, Mang? Hai pasrah model kieu. Ditanya cengar. Bapak, ibu, bapak, masih ngayang wayahna ulah nempuh heula. Iya, boga penyakit diri ya. Hai si anak penyakit mah di irung manehna mah. Oh, gawah beres ya. Tanya batur mah ulah Pak. Lamun keluar bahasa kudu aya. Peladak laba ketutup ini tol. Ya. Mane? Salmon? Aku sunyir. Aran mane? Lemon. Oh anu mbah piring. Mbah piring udah botolan teh. Eta mah limun. Limun mah uleun. Leknya walaupun aku tidak kuat. Kalau anda tidak kuat, lambai ka di irung. Irung mah iya kan. Irung siap mendingan. Ih. Adau. Si Arek ka mana dasar? Kata si Ata cengar-cengir lu. Arek ka mana? Pak! Tara cebok yo. Arek ka mana? Arek ka mana? Bapak bau. Arek ka mana? Wah, emak cebok.
tibang masalah gagu mah aing jagona tibang bahasa gagu mah. Rek nanya naon masalah jelema gagu jeung aing. Jelema gagu yo, jelema gagu gering, hayang meuli cingkit ieu yo. Siapa gila gagu mon? Pemutian. Apa banget aing? Aku lagi suka aing suka tolol. Apa tadi saya ngomong gitu? Apa sih anu sian? Sian ngomong. Bodoh teuing ah. Bego. Untung lama aing ngobrol jeung sia penyakit aing kambuh deui. Alhamdulillah. Alhamdulillah nyangan penting ieu mah sabari jeung berat ge nepi ka lembur ieu. Lembur naon ieu? Nyaho aing ge keder. Lu keder lembur naon sih ya? Ya biasa we atuh. Biasa. Jelema keur mati bangsa comot, judes banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mang Cepel. Bulan. Sabari jeung rada kapentingan ge urang nepi oge. Oh nya. Oh, ieu tah saha budak ieu teh nu boga imah ieu tah. Saha emang nu boga imah eta? Mau saha meureun? Bego. Mobil malulu. Anu kieu. Telepon. Telepon. Itu mobil. Anu gitu ngebel. Itu mana aing ngarang odong-odong buat ngajungkal ngabelna lu. Eta odong-odong. Oh, budak itu tuh nu bareng si Subro. Mana si Subro? Aing eta. Mana aing diomelan aing kakarak yang ngasok nguyuh kopi kakarak beak di ember geus diomel. Eta modal bukan. Buat 3 ember. Alhamdulillah sabari jeung berat gen nepi oge yo. Aing nyusul tadi jam 8:30. 8:30 tadi sul. Mawa motor ayeuna mah alhamdulillah kajen teuing nabeu eueuhan ge ayeuna mah boga motor gede. Oh motor fiction. Supra. Supra maletik atuh. Gede tolong anu leutik mah memotoran. Jajal Supra panggul lamun teh nyeri cangkeng sia. Heuh nya. Ngabut aing. 180 eta mah. Dengekeun atuh. 100 meureun. Jamban di mana jamban? Jamban. 100 ya teh jeung aing tuntungan nepi teu tabrakan we di jalan. Turunan 80 mah 80. Kenceng teuing bisi nyoai di aing. Nya teu berapa mon? 20. Eta 20. Emang siapa mau naon? Sepeda. Bego. Gua aing teh mawa motor. Ayeuna mah boga motor nu gede. Heeh. Motor bisul apa naon? Motor naon? Bisul. Aya ge motor bison anu melendung. Bison ieu aya mataan ieu mah. Bisul. Alhamdulillah nepi oge ka lembur ieu. Tapi aing tadi di toang eureun heula pe. Orang sia. Ditolak kieu aing. Heeh. Barang kieu ngagrusuk anya naon eta suara naon? Wah, naon tah? Ngintip we ku aing. Ngintip ku sia. Aing masalah ngintip mah nomor hijina. Oh bego ngintip-ngintip. Barang di jolo teh aya lalaki jeung awewe duaan. Awewe dengan laki mon. Kieu. Keur naon eta? Makan tutut. Bego. Ini makan tutut. Bobogohan. Bobogohan. Masum. Naon? Masum. Barang aing noong gitu tak ngeuheun sia manehna. Naon mina? Aing ngintip ulah di dieu Terus di mana tuh neng? Heeh. Ayo urang ka ditu cenah ka tengah-tengah sawah aya saung. Emang aya saung? Aya saung di tengah sawah bener. Oh aya. Barang di saungna gede. Oh. Aing memeh manehna nepi ka saung aing heula ngintip. Saek naon? Lupa aing mah aing langsung ka luhur ngadakok aing mah. Bego eta motor sia. Nya keune motor mah leungit aing penting mangintip. Bego. Daplok apa di bolongan saeuting genteng na aing. Oh. Ayo we mata aing kuat geus pegel lila banget tempina. Barang itu teh duaan datang. Tapi datang? Datang duaan mana? Oh. Ciuman set. Oh. Barang itu digolepakeun awewe. Oh, terus Henteu lila aya suara aneh. cara naon dah? Teh naon tah? Sleting. Rek berdua kami nanya. Oh, terus? Aing langsung begitu ngadengen sleting aing pegang. Tah, ieu aing ieu. Oh. Anu ditunggu-tunggu gratis ieu mah daripada lalaju si montok. Cuman laju si motor
Kota bae bego. Kalau kuota tolong. Terus Barang lila arek berbuat awewe na ceurik. oh jeurik man. Terus ulah berbuat kos kitu Heeh. dosa. Emang? Sahanu engke lamun urang dosa sanu arek tanggung jawab. Heeh. Dasar bacot lalaki mangeunah, Kumaha tah? embalana, Heeh. sadepangat. Kumaha? Tenang neng. Heeh. Masalah dosa jeung tanggung jawab urusan nu di luhur. Aing nguncak ngader. Naon urusan? Aing di luhur. Oh, Manehna berbuat. berbuat. Ulah dosa, ge sanu tanggung jawab. Heeh. Masalah dosa jeung tanggung jawab urusan luhur. Aing. Bego. Lain yang sia. Aing doang di luhur. Apa aya Gusti Allah yang sia doang. Oh, aing doang. Nah sia ngintipna di luhur atuh. Aing ngintip di handap yang ngibak buat aing. Ih, dong tanggung jawab ka aing. Nah senang mun sia. Teu senang aing, buset kecuali aing dibereng asal. Ayam dibere wae. Senang. Aing mah pokona laporan aing mah ka RT. Laporan sia mun. Laporan aing mah. Oh. Nanyakeun ka budak. Oh. Budak teu nyaho nih mah RT di mana. Terus ingat aing. Kenapa? Di mah RT mah jauh-jauh ti bacaan 1 kali 24 jam tamu wajib lapor. Nah, emang bener eta mah RT. Begitu nyolo aya plaketa. Oh. Asup aing teu nanya deui. Asup. Barang asup ka jero aya nini doang. Mana mun eta mah? Ujug-ujug nanya kieu we. Ma, Sanu arek ngajuru yang peradi. bego. Udah ke peradi sia mah. Itu mah imah peradi nih. Salah beren. Di mah RT mana mah? Oh. Di tukang ni mama. Oh. Bukan teh si arek ngajuru. Tukang aing. Oh. Di mah RT. Terus Sepi eueuh RT na teh. oh. Barang pedungul teh anjing make handset keur dugem. Emang eta aya anjing make dugem gitu. Aya sok jeuleuh anu mas asal make handset dia anjing. Teh teu aing. Jadi lo make headset anjing. Aing mah emang jelema konyol. Heeh. Aja aya anjing aing. Terus Ditanya anjing ku aing. kumaha tah? Jing. Oh. Bukan teh mau nembalan. Terus ujung nyileuk we nembalan. Naon? Naon kamu? Gitu. Sapa ku? Naon Kang? Tanya deh mun ku sia. Bapak RT aya jing? Oh. Kuk dua naon ya? Aya. Oh, asal Pak Kuk aya. Terus Ibu RT aya jing? heeh. Nah, ini mah dua kali kuk ke naon ya? Aya di jero. Oh, aya di jero. Aing urut anjing tadina. Oh, terus Bapak RT jeung Ibu RT di jero keur naon jing? agar naon? Kalau mun mah bau jukut ah. Sia bego. Kenapa dia? Isina bade mah. Isin kunaon? Kada kos tadi. Lah anjing mah emang gitu. Bego. Ayo Bapak RT jeung Ibu RT kenal. Sama pedagang mah banyaknya. Sia kita bot. Abi wirai bakal lecet. Ini kudu dipraktekkeun ya. Praktek. Praktekkeun, contohkeun. Aing jadi sutradara. Siang jadi sutradara. Ayo, nya. Wan, Duan, urang anjing kan aya dua perannya. peran. Anu hiji jadi anjing, Anu aja jadi anjing. anu hiji jadi si Lemon. Lemon aing berarti. Tah, aing jadi si Lemon, saya jadi anjing. Ini aing atuh. Kan si anu nyaho. Anu hiji si lemon, Anu hiji si Lemon. anu hiji anjing. Oh, Apa si lemon main? apa ini mah ceritana? Dia jadi si lemon. Aing jadi si Lemon, Aing, jadi anjing. aing. Oh, Kucingnya jadi anjing. jadi anjing. Nah itu. Ah, mumpung ah. Oh, anjing. Anjing. Ayo, ayo jadi anjing. Ayo, sok. Ah, jadi anjing cepat. Kalau Alek mah ya reka. Ayo, tidak anjing. Siap tuh, Pak. Baik tuh. Sudah aku anjing kan. Aing balik ke ojek. Aing. Ini tuh ngilu siap. Ya, aku mah. Ya sia, apa contoh ya, Man? Contoh. Jadi anjingnya. Kenapa anjing bos gitu? Anjing kumaha tuh? Anjing mana nago tuh? Nago. Man. Bodinya tuh pindah. Sok, ngelel. Terus kumaha deui? Ngelel, mana angkat ke luhur. Tah, anjing malah mau ke salah teh ngelel. Tah. Iya, cicing lah tanah. Asok, ngelel. Tah. Ke, cicing. Cicing. Ayo sok, kita anjing.
Jadi anjing. Ngelel. Mana aing udang gering. Baru nak keluar. Nah, ngelel. Nah. Anjing saya mau nanya. Ngelel. Ngelel lah tuh. Iya, Mel. Ih. Aing jadi Simon. Saya jadi anjingnya. Oh, anjing aing mah. Oh, aing ada tanyakeun na ka imah Pak RT nya. Jadi anjing mah didinya nya. Anjing lah. Nah. Nah. Aing kesenang aja kok dilapornya ke imah Pak RT ya. Pak RT. Dah. Mana si anjing? Aing kohok. Ada anjing kok bego. Bekan ya. Lupa aing. Pak RT. Pak RT. Pak RT. Terus ya mah. Perasaan aya anjing dicengkat. Cicing. Nah, itu. Mana yang ngurus anjing? Gas. Tanya nya. Boleh. Assalamualaikum. Gede dong. Jawab salam wajib. Apaan sih anjing? Anjing arek naon anu salam waalaikumsalam. Ini kan anjing nembaran waalaikumsalam men. Ada yang mah anjing ngetren. Ini buah anjing. Kate. Wah, kosong yo Pak RT yo. Kameranya. Wah, kayak anak marmut. Anjingnya. Waktu menghargai pengorbanan anjing sih mah. Oh, baiknya. Barang sana kieu teh teu pegel. Baiknya. Mana kieu, mana ngelel aing. Ayo ngelawannya ya. Nah. Kate. Wah, oh iya. Wah, anjingnya. Jing. Sama aing salah wae nya. Kali jing. Sekali doang. Oh, pacang jing. Sekalinya. Kali. Jing. Nah, asal pekuk. Oi, nah. Kana huru. Oh, Pak RT aya jing. Kuk. Mati aya. Ibu RT aya jing. Kuruyu. Heh. Tadi apa ayam? Aya tukang maraban hayam. Oh, ayam tukang marapan ayam. Arti bahasa anjing profesional sih. Bapak RT jeung Bu RT kenal jing. Dia jadi anjing. Dia beli ato. Ngelel. Si Alok. Kolot goblok kumisan. Dia kolot kumisan. Diona kumisan. Mana? Kena ompong. Ngelel. Kurang panjang. Wah, isuk-isuk memburu anjing. Ngelel. Lu nak keluar. Lu mana kieu? Oh. Akhirnya aku anjing biasa tinggi sama jenteng. Iya anjing kieu. Si anjing kos kieu mah tuh muda tak. Ya anjing kalau mau ulin jeung awewe jadi kieu. Untung anjing ulin jeung awewe jadi kieu. Coba lamun orai. Wah, orai hideung ieu mah. Anjing itu coklat. Lamun orai mah nyembur, Pak. Ulin we jeung awewe. Glosor. Si anjing kos kieu anjing keriting. Yang pajak aing we. Ah kurang serem aing mah anjing. Aing pajak aing we. Cepet mah aing penjual pisan aing. Aing ngajar pisan. Bukan anjingna gaul ya. Anjing trio babi. Bilang aing trio babi. Ieu na tuh bebek ya jeung. Ieu Aing ditanya moal. Ngelel. Aya anjing nu bedag gong diri. Jangan. Aing laporan ke Bapak RT. Aing gila-gila ieu. Aing ada laporan Bapak RT. aing teh seneng aing dipitnah. Dituduh aing. Ya biasanya sambut gitu ya.
Laporan ah. Wah, iya ima Bapak RT ya. Wah, sepi ya. Di, aya bagong. Tadi aing anak marmut ya. Wah, aya anjing ya. Ieu mah anjingna kalau banteng dahar ya bareus. Gede. Buat beak, buat tadi mau gajina. Nanya anjing. Oh iya anjing ya. Tuh banget sampai tos anjing. Tuh bener anjing ini. Anjing lah. Aing kan pegal kieu we. Anjing mah bedegong ini ya. Darah tinggi anjing teh. Assalamualaikum Ji. Anjing assalamualaikum. Oh aing. Geus tadi. Ngele lah tuh Jing. Oh ngele aku. Anjing aya kumisan tadi. Jing. Anjing mau hilang. Ayo anjing mau kos. Gila. Bapak RT aya Jing. Ibu RT aya Jing. Bapak RT jeung Ibu RT keur naon Jing? Lagi ditanya, giliran kenceng. Alhamdulillah pokoknya kau iyo nepi oge ka dieu. Urang ngahibur deui pun sepuh. Tah ama Ayang Amung. Sabari jeung rewel ge alhamdulillah rewel. Tadi nelpon wae nya. Balik mah. Nelpon nepi ka dieu aing mau dituduhkeun sepuna we ngeri. Alhamdulillah. Apel, Bang. Tadi mamang tadi kamarana. Hah? Lan. Pokoknya dek di manehna. Ulang harap wae ngendoknya moal di jero. Masalah ya anjing itu sama. Aing tarik udah sama. Pulang. Monyet. Alhamdulillah. Kamari cenah setruk. Mana ka setruk man? Cie setruk. Aku cenah ka deleng mobil. Aku luas di leubeung teh pas lunduk. Antek ieu mah moal karumpul kieu. Aturan mah kamari moal kapagi jeung aing si aing disuntik cos. Gering aing sia, gering hayang kawin deui teh dibere. Bego. Dulu geuring hayang kawin. Hayang nyandung. Apa doang mah. Mana-mana gering mah hayang kawin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tampilingan ku sendal. Masukan teh alhamdulillah ini ngoloba rezeki ya tampilan maka sendal. Teh hidang. Ya ayeuna mah geus karolot yang kudu sabar, kudu insaf. Mula segala pikiran nyandung mun bisa mah 10. Eta mah kelobaan. Gampang maraban mah loba bumut ieu. Ngomong-ngomong Mang Imam. Lan, Cepet lan terus. Ya urang kan lopatan ya. Ini ngomong-ngomong kesenian naon sih? Iya. Iya teh eta pernah aya padangan. Mana? Eta Nya eta aya tangarana. seni Sunda topeng banjet. Tadi itu kebalik. Kagahan budak sekolah. Terusnya, cet aing sekolah semai tolong. Anu lurun SMP, magrib kegerokan semai. Somai eta mah. Seni Sunda topeng banjet. Kebalik. Entek napa ditukeun sarua wae ieu bacaan. Ya kudu bener. Emang budak dandong sukan. Sinar sur. Non. Surya. Sinar surya. Tah, Aing surya. Sinar surya. Ampipi pinupin. Pimpinan. Teu bisa nulis
teh bego. Pipi sapi. Iya, api. Api abobo. Ponggir. Boan. Api boan. Tah. Almarhum. Emang sapi enggak tahu. Tak tulisannya. Dia sekolah naon sih? SD. Naon? SD. Eta teh alamat. Alamat. Ah, Ada sen. dusun. Ada sen alon. Dia dusun alon-alon. Dusun. Ah, Asa sareng, aseseng, kangsreng. Kangsreng. Sareng-seng. Sareng-seng. ah, Desi. Permatasari. Tidak Pertiwi. Tut. Kangen lebatan dong. Desi Permatasari Indah Pertiwi Tuti. Desa eta mah. Desa Nya. keretek. Apakah rata-rata Rahayu si Marta? Jaya. Marta Rahayu. Tahu. Apakah kepirit? Kecamatan. Kecamatan. Oh. Cimonyet. Oh, belum siapa? Tidak. Kecamatan. ah, Cilutut. Rese bener sih. Kecamatan. Kasep. Lah. Kasep mah di aing doang. Kecamatan. ah. Cici Bubu Cibuntu. Doa. Cibuaya. Saya. Ulah dicolek. Cibuaya. Nah, Apa banget? Naon? kabupaten. Kabupaten. Ah, Karyasari. Kerawang. Karawang. nah, Topeng Sinar Surya. Oh, topeng api boan. Boin. Boan. Aing sih ya langsung status nama jeung Boin. Boin mah aya di ditu. Aya dua. Api boan, api boin. Aya Boun aya. Soun. Boin seni topeng. Berarti lamun seni topeng aya topeng namun renyah. Moal pati-pati mawa rombongan lamun do penalina. Oh, ieu mah cepet. Oh, bener. Tulis. ah. Beureum. Make lepes. Kaleo. Hah, Mana kaleo? Biru. Make sedong nya. Ompel. hah. Alus eta aya capan keren. Halus di mana? Pakai anting. Emas. Aja. Oh, emas. Ujungnya mah ejok. Oh, emas para nanyar. Lamun kapoe coklat. Oh, eta emas. Ieu mah bau, Pep. Hah? Mas mesin. Cilok emas. Oh. Tulis aya. 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 Eta topengnya. Ayam topeng. Yuk diarep. Beri bangun. Yuk diarep. ya. Yuk diarep. Diarep. Hadapan mobil tronton. Yang kira mun siapa ya awewe sia geus jeung aing. Ya, karang alam deui. Opat di anak sia nya. Anak sia opat teh tulus ah. Aya mau jeung topeng? Topeng. Ya, gelis mantap. Mantap. Bodi. Oh, Paseno. Teritik temen emon. Udah ngajuru tolong. Gelis. Pokoknya hok gelis. Sukuna. Kulai. Bodas. Iya. Ayo mau jeung topeng? Beres. Mulai lah. Cerita tapi
Saliwat Geningan gede durian Ipisono Geningan geneko Ipi dedeh ngajauhan Ipi dedeh ngajauhan Bener-bener si Lemon mah. Golis, golis. Kain-kain nampon-nampon aja. Kain tak hayang nampon ake. Sana aing lalaki naon mah digoda-goda. Ya, Aisyah mawa topeng kira-kira mon. Nggak sopan amat sih. Topeng aing mantap. Mantap di mana? Karek mana ngangkat di minyak tanah yuk. Orang sana mun batu karet. Ya, tuh sopan mon. Kalah sate ya Bukan keyboard aja. Gede tong majakin saya. Nggak sopan. Si gula apa sih dia buat aing? Lain bola mon hayang tuh irung aing. Ulah, ieu mah. Nah, topeng teh sopan. Ramjana teh sia. Jana mah di Kertajaya. Batu. Ramjana. Ramjana teh sia teh goblok sopan sarung. Sarung di sarengseng dadok sia. Sopan santun. Boga sopan santun hirupna. Hirupna sia. Dinaungkeun sia. Buset, aing dorogeun aing. Manehna? Ulah dijorogeun kadek kitu kadek. Hae mun aing. Kalau hirup geus loba anak. Tulungan aing. Melan, Melan. masang sapi-sapi Kuda-kuda. buruan silet. Silat. Anu perang Ieu eta mah. Masang ku nabe? Asia mah. Kuda-kuda. Sapi. Masang kuda. Sapi. Ih, ieu mah anak murid merugul ya. Dinya siana kedaat tuh ieu mah. Masang kuda-kuda. Sapi. Masang kuda. Sapi. Masang kuda. Sapi. Kaluarna monyet. Langsungnya keluar monyet tuh kalau kebeungeut aing. Masang kuda sapi jeung jadaya. Ulah ih. Ngopol batu dadok. Mana? Masang kuda-kuda. Geus kudanya kuda aing mah. Topeng. Topeng. Orang diada sia. Anak siada sia. Kalau jadi topeng sakitu ge. Orang jadi topeng segitu ge. Geus rasa maneh. Rasa maneh. Babi teh. Babi teh. Beres euy. Beres. Babi teh. Babi teh. Babi teh. Bako ngopi. Sila ngomelan babi ngetanya aing bako ngopi. Babi teh sia. Babi teh. Arek jadi topeng sakitu ge. Karek jadi topeng segitu. Loba lagu. Loba lagu. Bakarawa. Baka ngopi. Saya mau ngomelan awalnya aing miluan ka koba. Bakawara teh sia. Bakawara sia. Yang barak jadi topeng sakitu ge. Orang jadi topeng segitu ge. Lagu. Lagu. So. So. Sosina. Sosina. Wadini. Dadini. Sidana. Apalagi diri. Topeng. Topeng. Lagu. Lagu. Siluan.
Ada apa sayang? Jadi soalnya topengnya. Kesel banget aing ke topeng. Langsung ciduan. Ciduan boy. Mendingan ciduan, mendingan doket amat ton. Aing. Jangan dulu kasihan. Jangan lain dulu ke topeng. Bener resek siang. Topengnya. Polis jangkung bodina erek hoe. Kos ieu kan sejeungkam. Naon yut? Ya, saya teh jeung aing teh lain sakedeung lain sabulan 2 bulan lain. Coba we topeng bahasana. Nah, aing apa nanya. Neng, sen nembalan kuat seueur aing. Kumaha nembalan? Naon yut? Udah uyut mah tukang pilu tolong. Tidak banget. Ulah nyebut uyut. Emang kudu nyebut naon? Iya? Heeh. Apa? Si ada blok topeng geblok. dong atuh bahasa mah kos budak ayeuna neng bahasa mah teu meuli Emang kunaon? atuh amun nembalan teh ya ulan aa gitu. Oh, jadi make AA. Oh, nyaho. Saya ngasahan sakali kali. Adi atuh nyarita. Neng. Kah, Nah, kah. Wah, sekalian. batu mah nembalan Bulan. ulan aa gitu. Oh, Neng. bulan AA. Nah. Sekarang pentingnya mah manggil AA. Neng. Bulan AA. Anyir. A. ulan A. ulan neng Irup anjing meong. Aing biasa nyebut anjingnya meong gitu. Neng Kah, neng sebagai naon neng bisa sebagai topeng. topeng api boan Nya. sebagai topeng berarti lo bakal bisa nya neng Ye. nyanyi bisa Hah? nyanyi bisa Tong ditanya. pinter Tong ditanya. berarti enggak pengalaman Tong ditanya. ini kan ditanya Teken tapi gak isu. sih tentang ditanya wae oh berarti nang ngaranna nyanyi bisa Nyanyi bisa. goyang Goyang biasa. waduh dia. Ngibing biasa. Oh, bisa ngibing Anu teh bisa hiji. nah Assalamualaikum. ya udah Saya yang ketegar mobil. Atau helm kapal kan atas ya. Mana ya? Buset diharapan sia. helmnya ketutupan mata sia helm eta ketutupan mata ketutupan eta helm nah Iya. Kebalik tolong. Kok kebalik? Helm iyo. Emang kumaha sih? Ngarep tolong. Tah. Itu pieuna. Berubah. Goblok aing ke bawah. Super dede. Oh, eta. Super irung gede. Buka. Ah, buka. Halo. Goblok teng sale aing. Iya dapat ngatai aing. Lalaunan. Pan aing ada kolotan. Hah? Aku di mana? Bilang pakai helm atas. Tadi kan ditepak gitu. Hah? Udah ya. Aku mau mundur. Aku mundur. jadi batok gitu eta budak kuyuhan we hirup semon Neng. Bisa goyang, Neng? Goyang. goyang bisa
Goyang bisa, nyanyi bisa. Rek nyanyi naon, goyang naon. Oh, berarti goyang bisa, nyanyi bisa. Iya. Lamun bisa nyanyi, coba hayang ngadenge suara neng. Ya ngomong-ngomong, emang kira-kira ayah bima embung, ayah emang boga pamajikan mah. Ih, lengo tuh tanya ke emak tuh. Tanyakan emak, Hayang tuh. gimana? Ah, itu di mana? Hilo, mak, IC unyel boga awewe teh mak. Lengo. Tuh boga, cenah ge. Lengo mah. Boga oge. Nyusul. Mual, bener mau ayah nyusul. Ah, Yakin? Asal mun ayah nyusul, urang mah balik. lah, balik. Oh, bari lagi. Joget di dia. Ayo. Dia nyanyi. Kurang hiburan. Kurang hiburan. Setengah, hiburan kan kolot. Masih mabok naon sih? Joget, tolong joget kuda lu. Aduh, bisa sih. Ulah sok dilawan, kajen eta mah awewe. Awewe teh Deui atuh mah. joget masa nyanyi, ayo. Joget nyanyi cenah. Jawab. Mon. Mana lengo. Lengo. Weh, lengo. Kebenaran lengo kabeh peu. Kurang hiburan. Lengo aing penting mah. Lengo. Aing mah jujur. Nggak kaya. Berang joget mana nyanyi. Kurang hiburan. Iya. Iya. Ya masih spesial kanggo ka RP Sarli. Dia tidak nyanyi lagi. Oh, ayo irewe pisan. Tidak nyanyi kalau kanggo spesial. Ya masih buat kanggo ka RP Sarli. Kanggo ka RP Sarli. Utepira ora duatan, tua
Mon, pemacang cia tuh, Mon. Usaha ya, bayang ngomong ya. Mon, pemajikan nyusul. Neng, pulang ngerakan, Neng. Ya, mana tadi ngomong Lemon jauh si Dawet, si Dawet. Semuanya kelam. Wih, Leng, aku mah dong, aku tuh seolah-olah masih bujangan gitu loh. Cuma asal nggak ada yang aing bujangan kayak nyerempang mah. Goblok. Tunggu aja. Macam tu lah. Ayo mau peron apa ya? Bulan mulut keluar. Mah, Mon, cek mah bulan mulut keluarnya pasti keluar apa sedia ya? Aduh cilaka ya, musalah apa ya? Jadi rantai. Padahal batur jenggot. Lu kayak anak becok, kamu. Udah mulak lagi. Sialan. Sialan, sia mohon. Sial. Tak goblok pikiran. Masih capek untuk goblok pikiran datang na putih. Pikiran tapi panjar beuki. Sial Lemon. Ai. Pendusta. Aku masih lamono ngebel wae ke dusta. Si Unyil mah nyaanan. Di sini ngomelan saha? Mon, Tangkorak sia. Tangkurak sia, tiada setan sia bengkok. Engko bacot sia. Licin mah budak. Hakan Mon. Tahu si buku uyut belakang. Abong sia. Oh. Tong seri bacot sia. si anu nama nomor itu. Oh, berkopi. Oke nyemprot deui. Enggak ngomongin batur. Ngomong Siap, Bang. batur, gitu ngomongin batur cokotan panjar sia ge panggelan. Panjer ke panjer. Aku aja sia unyuk. Kita panjar eueuh duit beas dilanjut. Ada apa sayang? Ada bencong di belakang. Bisa. Si Lemon sungguh tak bote hayam. Memang teh nyawa sungut tiger ngerem tuh udah. Nah, lamun bisa. Entong pas saya izin can jadi rangga aing lah. Si Lemon ada tanda terima yang seranda. Aing jeung si Unyil bersaing wae ge bersaingkeun saya mah suri najis kunyuk. Nyanyil. Untung bagus ge aing ka Arab kemarin lamun teu ka Arab masih pepegatan di pemajikan sia. Penantaran aing kan. Di aya salaki aing juga. Masih ngegangguan pemajikan Ayo jelema batur. gogo aing salakin. Gua nanya terima konyil emang nasib sia mangahantam anu kieu wae. Daripada anu disego sari nu kieu. Oh, kita nama untung pantas Mon. Boga we nu kieu bebas. Bebasna? Oh, mau hukum ayeuna lamun terjadi cilaka. Ada apa kah? Lah boga pemajikan bener awewe. Oh. Lamun urang hayang awewe hubungan cilaka di penjara. Ieu mah ya bebas ya. Nah, itu emang si salaki aing segala ngajak ngomong. Kalau aing geus suli kalau pamajikan bos sia. Dia itu segala tanya sia ka aing. Mendingan ngantem we daripada sia. Ayeuna geus geus bosen kemarin ngodok-ngodokan we aing ah. San ngodok sia.
Iya lah poho iya. Nafsu si lemon. Aing asal ditolak ini pakuo. Atau nempo tuh salah ki aing culak nanganang si anjing. Mana tuh goblok? Soswit. Lamun ditanya, sian yang anak anjing. Si ngomongin saha? Babi. Aya babi ngerem. Isa anu lintuh awakna. Izet. Ada apa, Main futsal yuk. Itu najis. Dia juga ngajakin heureuy ka aing dia. Emangnya kabogo sia? Emang kan jablay sia? Kalau aing ge embung boga jablay kok sebenarnya aing modar. Kaget sih memodar resep aing mah. Wow. Ini kan budak. Ini najis aing mah. Ya kumaha sih neng? Sabodoh temenanan. Kan jadi rangga kalau bener ngaheureuy kemudian yang jadi rangga sugannya. Gratis. Di dia lain geus panen. Geus, loba jerami meureun. Loba. Belum. Ya, tak segala ning beureuh geus ke diperkosa. Jerami mas ya. Aing dah aing perkosana kan bingung lebat jalan. Namun saya merkosa kan neng murunang dia merupakan janin sayang. Ulah janin. Nah. Ini seri si unyil bacot mah najis aing mah. Tulungan ke kumaha ke carana ieu pamajikan di heureyan wae. Nyaing teman-teman ya belaku geus lemot taruh goblok ini. Nya nu ieu lalaki teh goblok pikir teh goblok otak sih ya. Arep jadi naon sih di dia buset selalu atuh kepret ku aing. Tulungan atuh aing ieu. Digalak. Ayo mah. Si anu bener tong si mereka tulung. Si icing mah teh perkosa aing ieu. Anta mau mundur alo. Itu inget tanggal jauh gitu sia nya. Tahu tanggal berapa di golongan. Kemarin si unyil ngerongsok kapan si ulin ke mah aing. Ngaku eta aing dubek-ubek ke. Emang di poho. Poho. Apa ya aing ulin? Ampuran ieu aing keur mabok somtek eta mah. Sia mah kata aing mabok naon hadis. Untung bagus ge pemajikan anak aing ieu satia ka salaki. Buru kemana sayang? Bodo amat. Ih. Aneh di heureyan bae si lemon. Poe dukung batuk wae sia. Aing ngajawab sih nyamperkeun. Aku bohong aku nanti aing mah. Ka salaki domelan. Naon sih cinta lu ya? Bego. Nyama. Assalamualaikum. Lemon kuat ke? Emang anjing bisa nusuk. Lemon nusuk lebah mana kencang cili aing. Iya emang nahan ceuli. Mungkin lamun siapa icing wae si monyet mah. Rasanya itu orang menemukan blondong 2 kilo. Dia mau itu orang balik ya pakai para sumbo wae. Ada apa sih saya? Pusat, tekwan sipot wae itu. Udah satu siang ngerongsok ke kemenang ya. Wah, dok amat sih otakna. Kumis ge guaplang, buuk ge gondrong di tukang rongsok ge belagu sih. Ini saya nama tuh, kulo ngancak kang aku lo bangke neng ngataan. Buruk, cek, sia. Apa kerisukan neng, kerja kayak kersenen setora emok budeg. Saya mau usaha lah gitu jeung gitu wae. Yut wuyut mon. Poho, saya inget si Suwarta wae tuh, si minantuna nya. Susun neng dicabakan lemon wae. Abo. Tapi kecuali aing. Waduh, kasar lemon.
Jadi pas saya resep ya. Enggak. Pakarang manggian awewe di kuat. Dia jadi naon sih, Pel? Kira hatena meresep eta. Aya ngaganggu urang era eta teh. Manehna? Sia hidup. Baik. Ini gila kaosna pakena bajuna buruk. Nah, Matanya kemana wae? eta kucing. Kecil per goblok. Ih, mah arek ke jero wae, aya jablay di jero emang ge. Buset. Emang aing kurang gede kumaha? Ingat dong. Nya gede nya. Bodoh amat. Bener si Komeng, bener si Lemang suhutna bau. Tuh ka ambut dia. Tuh ini tangga itu. Ini tangga itu. Aboke siapa? Lainna bau, ieu bau nyedak wae. Isa ngerayu aing ye, ngerayu eta teh nyekran salon. Ini eta mah lain susu aing budeg salon. Awewe sia susu di mana wae Siana. Nafsu tara dicabakan. Balik ke puting. Balik bising diantem kelong bencong. Anteng anterkeun neng balik ka. Mun Tas gede ya. peu. Bisa bahasa Jawa. Naon? Jawa, Inggris. Eta no. Bahasa Inggris. Menang bae. Ih, bahasa dewa. Kamu panjang banget gitu nanti. Ada wae. Ini saya buru ge ah. Ning geus tahan ya ini. Najis. Cebokan aja. Isu kan ngerontok tuh. Bisa borota yang arek dirontok dulu. Anterkeun balik murun. Wah. Yang geus kitu nama ah. En make ya genyel ah neng papisa ah. Hanya papisnya pipis. Sia-sia aing enak mah sajen alam. Ya konde aing geus lemon bisa dengan pae. Sajen alam. Di dia loba lalaki nu leuwih kasep di sia. Coba nu daekeun eta da Oh. bahaya. Si Lemon teu kumisan beuki ka aing urun. Aing kemari mah keur mabok sotek kieu. Euy, lain teu mabok geus ya kamari eta ngeta wae ah. Buat aing hampir-hampir ngeregang nyawa. Goblok sia diantem wae apa ngajuru tolong. Buat meregang nyawa. Nyeta bahasa baheula keur indikator teh ya. Eta geus kapasitor. Ari kemana sih nangan jablas asis ya? Aing dengan penyakit sia. Ini. Aing keur nangan. Allah. Ini. Aduh. Si lemon mah teman pisan. Hilang susuan tapi sopet. Atau si Unyil mentek itu-itu teuing diraba-raba we diresapi. Ya, majikan aing mah 3 poe rangsak. Ya mon, lamun ka awewe supaya nyantai, lemah lembut. Kieu tah. Apa kitu mah mesra apaan? Pulang-pulang kasar tah. Di perut serut. Alas ya. Nah. Alhamdulillah geus selamat ngajuru ayeuna mah. Nya atuh pot dipulir kieu. Yang geus lah, itu mah tak jadi masalah. Amang mang jadi randa enak mamang. Bodoh amat modal sugan sia. Geus keceruk. Ulah diketruk sia mah digoakeun lagi. Eh, Diunyil itu. Aya. Euy, ngabageran emak diunyil. Ah, embung aing mah. Ira gon mana setan? Embung aing mah. Aing mah jual mah aja. sajen aing atuh. Kita pukulan nyabarin ka ditu. Iya, aing mah jual mana jual mahal. Jual mahal. Cek naon nyabarin kena embung. Ada apa, Mak? Tuh nya, hari kitu uing teh ka dieu. Sia tong. Besok bila buat bedong tuh. Langsung. Cuma tangkong-tangkong wae emang. King komen gede tarapak sempurna. Ya nu ngaranna demi harga diri mentong nyamperkeun ka dinya. Eranya. Dia mengerakeun tapi harga diri aing gimana ku nyamperkeun
Ini latihan. Bagian usia. Pintar budak nyokat panjang. Pulang gadeng-gadeng kucing gadengnya jalan mana? Ya, 2 liter di bawah. Entok goblok, entok. Mon. Ya. Ayang jadi rangda. Jadi rangda rek naon manehna jadi rangda. Ini rayu. Ini gatot siang. Hari ini mah geuleuh ka aing ka ditu. Geuleuh si anaknya make kaosna kitu bongbong beureuh. Nah, inam sih. Aku hanya untukmu sama gadis. Bau. Tapi sungir beugit. Sama gitu pacaran terjadi masalah. Ini. Ya. Bener tak kapita sih kai. Itu kan kuda. Jadi rangda mau kuda pisan aja. Kusulam binang kulai. Itu nyabakan eta sih inget tusuk aing cawakan. Bener sih unya mah pireuh jawabannya. Eta sareng dikikil oh ye. Sumpah dari Pantai Losari. Mulai kebita unya. Disaksikan deru ombak, angin laut Makassar. Ini sungut nang ngonyong arep buat ngucup susu. Si cicingnya sih mon. Si anak kemana kek? Kemana sayang? Aku tidak punya berteman. Aku pun tidak ingin berteman. Kan aku kan sudah berstatus dengan kamu. Aku kan tidak mungkin ingin mengitu kamu. Ngomong naktis. Ini unyil cemburuan ke si Emon. Mulai kebita kegoda lo. Mantap wae sekarang kasih yang kayak gitu. Lah, nya jeung lemon naik bawa cepet. Musik. Kadang ku berpikir kan mencari gantimu. Sekian lamanya ku hidup menjana. Betapa tak pernah aku melupakannya. Saat perceraian di depan aduh, ngenah ngigel sih. Keramnya namanya. Ah, keram eta keram. Igal cenah. Keramnya orang banyak. Keram yang kena pon-pon. Alasan enggak gitu tiba halak ya sia. Tapi kalian tanya. Hei, buah Sunya kapitan. pinter banget alasan nananya saya serang mulu gitu gitunya. Untung bagus ya ada India seeutik aing beuki. Sunya buat melengos. Itu culak-culak emang aing mama Elga. Culak-culak. Musik kan. Sumpah kita di Pantai Losari. Gondrong, tak goda, tak bisa aing. Hah? Kasih roman. Lain jeung si roman arateur roman aing. Arateur. Emang dua-dua anaknya pinter, nggak bohong. Segala sensasinya. Woi, nah, di bang surah bos gitu. Terus balik deh, minta jadi masalah diterima. Itu ore. Bukan begitu kan ya, dia pindah. Ada apa sayang? Oh tidak. Oh, nek kita ditumbruk si Lemon tah. Kan jadi emang si Lemon mah sering nubruk di tukang. Buruk deh gantung diri dia. Ada apa sayang? Dia suhunya cemburuan ke saya mau culak-culak wae. Ya emang semua tanggung jawab sama majikan ah. Sungguh kau suami yang
Iya butut aing butut. Ulah jemput butut rasakeun nih. Aduh. Tuh ngasup sih. Aing kamar ngadenya ya penyanyi senggak ngomong. Duh ngeri ah. Aja naik nama geus ya aing menang sorangan yang lalaki deui ah. Dia gila laki loba ah. Kang ya Kang Randa ya. Rangga gara-gara pacul lunak. Cembuluan sunya juga dipacul. Aing kesel wae. Kalau mau naik no booking guys wah. Hidup di dia. Ama kadinya daftar. Kajian dia mau pakai beas raskin bebeki. Asep tah. Ih udud minta udud bisa sempurna emil. Hanya kumaing, we daripada mikiran si aing ah. Ya emang manehna mah ngudud da meuli wae tara menta. Menta wae tara meuli. Asep duda. Si Rangga. Yeah. Lumayan jeung maraban beurit. Lumayan ke penari jadi penari bagong mah. Ini sih ngenyot. Ujung ngenyot rokok lah buat ngenyot seperti lah. Lila-lila ku aing ditusuk mana itu tuh awik wae. Ajen guys mendingan sorangan aja mah. Ah bodoh menanan. Merana ini aku merana. Sedih. Suami tercinta entah kemana. Sendiri kini ku dibalut sepi. Tiada tempatku bercurah lagi. Di mana ini entah di mana bunga impian ini. Amunyin neng di cuma di empuk wae. Nah. Namun kita nyanyi coba kira-kira ngenaheun teh ah. Wow. Ada apa saya? Nyawa-nyawa bisa nyanyi masih dagang somai. Yo. Masa ngobat nyamuk. Saya nyanyi apa leungit sih? Iya. Bejidor. Tanda doang. Siapa nih kak? Mumpung di dia kadang mata wangi. Buat. Ada apa sayang? Nyanyi heula. Aodon, Randa. Aodon beli ratu goreng. Lumayan hiji keun geus jeung bakakak. Kita goyang heula. Goyang dulu. Goyang bernyanyi. Iya. Ulah goyang bahaya ya, padahal bahaya. Nyanyi lu bagus nyanyi. Aduh, udah naon sih angke. Angke segala merah duit 20.000. Nah, ini nama narimakeun salah. Apa na ii? Apa na ii? Anjing. Aya apa na ii? Iya ngomong-ngomong 20.000 itu. Ngerti apa ya? Ya. Tenang.
yeula, jang Jadi yeula. pakai topi bodas. Apa nai? Apa nai anu bagus? Ulah gandeng-gandeng kunyuk. Aduh, si kunyuk gandeng. Dede, 4.000. Saurang deui nu make botak kota kencan mere euy. Aduh, ilaha illallah. La ilaha illallah. Idih. 4.000 lamun aya 100 mah. 400. Hitungan aing mantep. Ada apa cinta? Ada oh. Menang hijau. Nyari budak. Bodoh amat. Kan gua pengen cungkas ya. Jarum mana tah? Mantapnya. Bejaan ku api sukan belum bilu ah. Memang eueuh jangan lagi sukan bre. Nyil bahasan untuk prek-prek kemana sih ngomong sok prek ya. Udah ada motor vario butut ge. Bencong, bencana. Weh, randa pohon bencong nyebutnya. Pasamit ka dieu geura ge. Ye. Ayo sing ketulan nya ka setoran Senin heula tuh. Pasamit deui. Yang anjing rebo mah gede kan 170. Buat gelusur gua. Dah 5.000. Ini angan kermara berpamajikan kieu amatnya. Ini isu Senin setor emok mahin. Asyik berlaras wae. Apa kemarin? Woi nyanyi. Mana apa yang nyanyi? Nyanyi. Golong. Juragan empang cenah lagunna. Urip sun lagi ketiban lintang. Eta tang. Ayah. Saya sinare bencong. Ya eta nu boga Dewi Asih. Lain dewa-dewi lain. Eta na Dewi na masa alabatan monyet terus. Pimpinan sianya. Lancek aing gitu lagi. Musik kang saya teh. Ngaibur. Iya menghibur keluarga besar yang ngomong ini. Hai kawan dengarkanlah lagu ini lagu bambu. Hidup coba kau goyang, gerakan badan dengan gaya trendy. Pasti kau senang karena lagu ini bambu hidup dawa minati pacaran Orang ngahibur sadayana. bambung boro-boro teuing diri rahang bari dianggo kasuka kali jangku ari teh pangajul buah saha ngaranna nu pake pet bodas itu pino barong jero apa ini anu mana kapayun ulah urang liburan bebarengan hitung-hitung ngahibur keluarga kabesar rama yang amung jeung randa di dia geus randa sarbu we Sok mangga ngapain ulah ngahibur sadayana. aya ucap paribas kacang cilik kacang
kapal warna ditarik deui teu wau ngaranna ge kajen nu penting mah saweranana apa naik ala ieu kampung hideung apa naik sapatu putut keluaran Bandung apa naik ulah jeung sapatu tahan menang geret minat usaha hayang dicekek iya apa naik terus dikodok deui nuklis kawanti-wanti endana kapal warna apa naik nuklis kawanti-wanti endana kapal warna apa naik anu mana batur napa ieu kita kasih kita hiburan Sok kapayon apa naik sih? Kurang ngahibur bareng-bareng mah. ala ieu audin deui babung hideung audin Kapayon. iya sor urang hiburan Kapayon. untuk kita hibur orang besar ramai yang ngomong iya Audin anu mana Audin berat maju galau Asyik. papatok nu koneng hibur kelur Audin deui orang hiburan Audin anu mana sore Audin kapayun galayang gawahan arek pamitan Audin anu mana ulah ngobrol heula ayo nyawer heula paprastra kanu kawasa Audin iya sor kapayun apa patem nu koneng tembong deui leungit ini teu amit can toremong na kurang Audin tembong deui hileung bewara baturna dina karieuh dikodok deui prapasra kanu kawasa Audin can panas anu mana arahreun dina karieuh prapasra kanu kawasa Audin dadali manting dipeuting ngalayang kapi lemburan hate bingung kapi gandrung nu ilang kawas nu bodoh Audin anu mana dadali kabawa angin dewasa nandangan lara Audin tegala danas anu mana kapayun heula ada dali kabawa angin dewasa nandangan lara Audin tegala danas anu mana kapayun heula Audin aduh Audin kapayun heula orang hiburan di mana yang amung arahreun dina karieuh prapasra kanu kawasa Audin deui wah syukurillah wa nikmatillah semoga nyel
menang beraha duit nil lain sabana Senin setorana 250 ya aing leleh mun Alhamdulillah. ah Ngahibur. kurang cenah kurang wae geus ah kurang wae geus dah ama asup ke jero tah Nil. Ya segitu juga banyak-banyak terima kasih ya, orang sini bukan karena kebanyakan duit ya. Iya, orang sini simpatisan sama rombongan Sinar Surya. Sebelumnya yang namanya kita selaku jiwa pelaksana nyusur galur Mapet Pak